Allah teh aing teh neuleukeun ka sia. Sia teh ku aing geus dibatas umur sia teh. Ngawer ngidul ngetan ngulon eta teh ku aing teh keur didileukeun teu pernah teu deuleu aing ka sia. Sia di masjid, sia di mushola, sia di majelis taklim emang aing teh neuleukeun aing ka sia. Tuh ka jero hate sia aing neuleukeun innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rupa sia ku aing teh pati dideuleu tapi qalbu sia ku aing dideuleu ka mana loyog sia. Ya Allah ya Rabbi urang teh dideleukeun ku Gusti Allah. Allah teh ngurusan pangeran teh ngurus aras susah gede-gede aras susah gitu gede na bae diurus ku Gusti Allah atuh kumaha urang ieu teh leutik dunia teh wali Allah bae geus nempoleutik kana dunia teh bisa hiberan isuk-isuk bisa ka Mekah sore bisa ka Madinah bisa ka Palestina eta hamba Allah bisa kikituanan leutik dunia teh komo ku malaikat atuh kunaon urang ngajung Rasulullah. Masya Allah kari mantap ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10 Allahumma ajirni minan nar 7 Allahumma antas salam minkas salam sampai selesai kabelah ditulah maca tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 tah hiji baca ya geus carita ibadah bae carita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap. Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma. Di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik teh subuh isuk lah jeung sore memeh magrib atau atas magrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang urang. Ya Allah ilmu ieu lain nalagaan ieu ilmu ieu kanyawan saya nyandung kan jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana biha katiban wahara eta mah maksudna dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokokna boga maksud maca eta geus hasil ya Allah sakitu doang teh isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki zaini ka abah doyong cukup bae cenah ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba geng mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diteruskeun hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki zaini ka abah doyong ya abah sok diwiridkeun bae teh ku abah doyong abah agrat eta wasiat ka abah dibaca bae terus ku abah bener rasakeun teu kudu dicaritakeun engke enak bener tah asal mantap salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar sana 3 balik ta salat Masya Allah aya anu diijazahan ku abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil
tilu balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh kitu usahana proyek. Begitu proyekna gagal cerik kan Abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal istiru balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid deui kunyana teh bener hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh masalah cek Abah leuwih mangan tilu bae heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid kunyana bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallah wa ni'mal wakil kadang dibaca kadang teu kadang dibaca kadang teu kaditu lebeh henteu amruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallah na teu dibaca deui nyahoan da Abah bagus-bagus ya Abah aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nyana teh ya kitu ragrag untung ka laut untung ka laut dari ragagna buhu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragag ka laut tak nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon untung bae aya anu mawa tongkang itu dibawa ka eta ka naon gara-garana ka Parahu salametkeun nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragag atuh sia mah geus ragag deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongeng bagat wa fi nawadiril usul an burida dagol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahunna takaffiyan wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirah 10 hasbiyallah bah ujian anu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal ka neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka baca Quran sapoe sapeting 10 bali 10 ke hiji-hiji doa hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunyaya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman baga alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masalati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkan sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah kirimkeun eta jelas ayat ieu teh khusus jeung orang Arab nu apal ka Kangjeng turunanana lahirna sifat terjang kehidupan Kangjeng diutusna Kangjeng dakwahna Kangjeng tetapi orang Arab nu bangga warah musyrikin munafikin tetep baik ku kasombongan katakaburanana teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang nu sakijauhna masyaallah jauh lalakonna jauh segala rupa
jarak masana, tetapi orang ya Allah ya Rabb seakan Kangjeng aya di payunan urang. Berani urang ngalaksanakeun salat perintah Kangjeng nu ngadawakeun teh Kangjeng, puasa nu ngadawakeun teh Kangjeng, zakat nu ngadawakeun teh Kangjeng, ditahieun masjid nu ngadawakeun teh Kangjeng, ditangararaji saumur hirup utlubul ilma walau bisyai nu nitahna Kangjeng. Urang teh diuk ieu teh kuari teh eukeur aya di panitah Kangjeng, hadir Kangjeng teh neuleukeun. Aduh urang Cikupa, urang Balaraja, aduh cak Kangjeng teh nyaho sia emang diusir ku pamajikan. Aya nu nyilip bae jeung sajabana ieu urang keur aya di parentah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indah jasa. Aduh badak lamun urang maot keur aya di perintah Kangjeng syahid. Urang bae ieu keur ngaji syahid, keur salat syahid, nembak urang keur Jumat lantaran teu meunang salat Jumat tembak ku polisi dedet syahid. Tinggal nasib polisi napa nu nembakanan ke ya herat wallahu a'lam. Udah sih sebenarnya keur aya di perintah Kangjeng. Belah dieuna belah ditu nama perintah Allah Subhanahu wa taala. Ieu urang keur aya di jero perintah Kangjeng ditangararaji supaya urang mantep kayakinan urang ka Allah, kayakinan urang ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus khitab ka para musyrikin munafikin urang Arab laqad jaakum yakinnya jelas geus datang Kanjeng Rasul seorang utusan Allah anu utusan teh ti golongan aranjeun kabeh ya nanti jenis saranjeun kabeh pada manusia Muhammadun nyatane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad eta diutus boga sifat hiji azizun alaihi ma'anitum, dua harisun alaikum, tilu raufum bil mu'minin, rahimun bil mu'minin. Allah karim opat. Nomor kahiji azizun alaihi ma'anitum, ngarasa tegenah ngarasa resah naon dirasakeun teu genah ku urang ngarasakeun teu genah Kangjeng leuwih ngarasakeun teu genah. Urang ngarasakeun masyarakat manggihan kalau dipake ka embung ku urang jadi teh urang teh sedih, Kangjeng leuwih sedih tibatan umat ketika manggihan ka masyarakat. Kuari di Indonesia teh kuari teh keriwe masyarakat lantaran aya aturan-aturan anu cak urang teu jelas padahal mah jelas. Wajib masker, lamun teu make masker urang teh ieu kena denda minimal tanangkeun tangkal kalapa. Ditanya kumanehanana, ayo polisi, iya kan riweuh. Disumpah ke polisi siap segala bujur bisul jeung sajaban. Ieu kan ge masyarakat resah. Kanjeng Nabi teh ceurik sebenarnya. Ieu ayatna nangis Kanjeng teh ningali umat muslimin resah, berekonomi kesulitan, henteu laluasa gitu kene berpolitik. Cak Kanjeng Nabi Masya Allah karim, sing sabar ceng, sing sabar jang, sing sabar aden, sing sabar tong,
sabar 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 ceri Kangjeng teh teh azizun alaihi ma anittum ningali umatna teu jelas resah ya polisi dicengcerikan ku Kangjeng ujang mangan sakadar tugas doang jang sing ade ngalaksanakeun tugas teh ceri Kangjeng Nabi ningali abri ceri Kangjeng Nabi ge itu nu salah teh saha nu sabenerna zamanna mah tugas TNI nu salah teh saha zamanna mah tugas ke tugas teh ti saha tuh ieu teh ti Kapolres ai Kapolres teh ieu teh tugas saha Kapolda ai Kapolda tugas teh saha ieu teh ti Kapolri ai Kapolri tugas teh saha balik deui ka handapna moal kaluhur deui ieu ja nah ieu kemudian atuh aya nama tentara anu aya di kecamatan naon ngaranna dan Ramil Koramil itu dan Ramil teh nu aya di Koramil teh kami mangan tugas Gusti saha kami mah tugas teh ti Kodim Dandim tugas teh saha aya teh kami teh ti Danrem atawa ti ditu ti Pangdam ti saha ti Panglima balik deui ka handapna ulah kaluhurnya kan gitu kan mana mah tugas ceri kan kita udah nyeritakan ceri kita polisi teh dicengcerikan mana mah ngan tugas doang kades ya teh ulah sok kejem teh nyencerikan Kangjeng teh ka rakyatna nyencerikan ieu teh ka umatna nyencerikan ieu teh kan tugas-tugas saha ieu bermuara ka mana atuh ieu nu sabenerna teh geus balik dibemangeun ka handapna moal aya eureun-eureunna geus kitu ngisi mah kurang mah nyaritakeun teh Kangjeng teh sangat luar biasa prihatinana masyarakatna berat perasaanana nu dirasakeun berat ku masyarakat jeung ku umatna Kangjeng leuwih berat Masya Allah urang lamun boga lurah boga perasaan kos kitu minah urang boga camat boga perasaan kos kitu nikmat urang mun boga bupati boga perasaan kos kitu mantep biasa ngarasakeun kesedihan rakyat ketika rakyat sedih teh ceurik bupati teh kenaon bapak-bapak kau kecari kenapa Pak bisa lagi pengen kawin lagi goblok sudah teh sia daun antu kawin atuh sia hayang mah jeung cerikan teh horengan dan dirina tidak kesampaian lain mah jeung cerikan rakyat sedih kasedih rakyat teh nu susah mah isuk bisa dahar sore macan pugu isuk aya jang dahar isuk sore aya jang dahar isuk macan pugu dagang anu terus be ieu teh dagang teh jang menghidupi pamajikan jeung anak mangkaning situasi teh kos kieu ayeuna teh kakara gedeg maju deui kemudian lockdown deui bae sedih bupati merasakan kesedihan masyarakat jadi masyarakat sedih bupati leuwih sedih gubernur leuwih sedih tak kurang hayang boga pamimpin modal kitu ya ada okos Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terasa diayomi kabeh yatim piatu fuqara masakin kabeh terasa diayomi ku Kangjeng Nabi ngaku kabeh karena kepemimpinan Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi azizun alaihi ma'anit ya Allah ya Rabbi demantak orang mun tayang ka Kangjeng Nabi mun orang buka ka masakatan Kangjeng Nabi uningan ya Allah ya Rabbi abdi teh ieu teh apal kamari teh memeh ngaji teh orenganan kredit dua harga kitu teh be daun kitu haram Gusti ieu teh abdi teh keur disoledat Gusti teu apal kata di nama ya Allah ya Rabbi ceri kurang teh Kangjeng teu kudu ka Allah ka Kangjeng abdi percaya dina Al-Qur'anul Karim aya bahasa azizun alaihi ma'anittum kasedih abdi teh beuki ditampung ku kasedih Kangjeng Kangjeng abdi teh teh bade maca sholawat ka Kangjeng nu bisa abdi be ieu teh titahna mah 4444 ku kiai ngan teu kuat opat bae abdi teh cek Kangjeng teh opat geus bebeja deui be ka aing tuh kan Kangjeng Nabi apaan nu batak loba datang ka jelema anu arasuk Islam ieu kuari teh di Amerika asup Islam di Polandia aya seorang wanita ngaranna eta Kristin asup Islam karena naon karena manehanana mengingat
mengingat naon? Mengingat tentang dicaci makina Kangjeng difilmkeun melalui film kartun. Manehna seorang Katolik, cek manehanana saya itu adalah pecinta Yesus, saya beragama Katolik, tapi masa iya sih Tuhan dilahirkan? Berpikirnya, tapi saya ini Katolik, tapi apa iya Tuhan dilahirkan? Kalau Tuhan dilahirkan sebelum lahir Tuhan yang sebelumnya mana Tuhan? Tapi saya pecinta Yesus, tapi kalau Muhammad dicaci maki, saya tidak senang, sebab Muhammad adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul. Dibaca kunyana Injil, dibaca kumanehna Taurat. Setelah eta terus mengamati kehidupan Kangjeng, minta penerangan ke kiai-kiai. Ayalah kiai nu nerangkeun tentang kenabian Kangjeng, kerasulan Kangjeng. Telilanya nama dua kalimat syahadat. Langsung merontanya ke Kangjeng. Ternyata Kangjeng maha tahu bahwa saya ini sedang sedih. Tunjukkan ya Muhammad atas kesedihan saya, bahwa engkau itu adalah kepercayaan Sang Khalik Allah dengan kepercayaan Tuhan. Saya percaya kepadamu ya Muhammad, tunjukkan saya kunaon atuh. Langsung terset perasaan kabatinnya anak ayah anu bicara maca dua kalimat syahadat. Azizun alaihi ma'anit. Mun dicaritakeun ieu teh di Inggris, di Jerman, di Polandia, di New Zealand, ambalai di Denmark, sakitu poharana ge. Eta teh di Prancis naon kitu garana dicaci maki Muhammad, makin dicaci maki Muhammad, makin loba masuk Islam ke Prancis. Yang teh disebarkeun bae ka urang. Teu dijelaskeun ka urang. Ieu masuk Islam di Prancis akibat di Denmark, akibat film kartun tersebut ya. Dampaknya luar biasa. Mantap, presiden menyetop langsung, jangan diputar kembali. Sebab sekali diputar ribuan orang masuk Islam, ribuan diputar dicaci maki Muhammad, orang Palestina sorangan Yahudi asli Islam kumaha. Ya Allah maha kawasa Allah, makin dicaci makin dimaki Muhammad, sinarna makin luar biasa. Ulah Kangjeng Nabi wali caci maki wali makin huruf, anu ngajaci bakina makin ngejebur. Ulah ka Kangjengna nu nuturkeun Kangjeng diangkat sebagai wali Allah, makin maju, makin luhur, makin bersinar. Sebab naon? Wali makan teu mementingkeun pribadina. Sarua jeung Kangjeng azizun alaih, merasakan kesedihan umat. Mentak babari jeung wali mah. Kumaha wali? Ngadoakeun ka sahabat. Ngadoakeun teu eureun wali mah ka sahabat. Tengah penting teh lain ngadoakeun jang sorangan. Ya Allah ya Rabbi, anu hararese usaha Gusti supaya dibere babari, beh katambah keyakinan ka Gusti. Ulah ku gara-gara fakir badanna tigesle jadi murtad. Kitu keneh politik ya Allah ya Rabbi, kabeh ge anu gagerakeun teh Gusti. Gusti eta teh jadi PNS manehna dahar teh di dinya, tunjukkeun Gusti kemurnian hatina nyana hirup teh di dinya. Wali teh selalu ngadoakeun batak ka wali mah, ka wali jelema deudeuheun bae sebab naon? Tanpa dititah mana ngadoakeun jang umat azizun alaihi ma'anitu. Ieu mah aya ngadoakeun dibere. Kiai teh doakeun aya sajam mah kieu bae. Giliran bae nu teu mere doakeun abi. Aya naon ya aya naon? Agas bae nu doakeun. Ya, teu mah lain wali, walingi teu mah bos kitu. Iya wali mah kos itu, hanya Allah nu nyaho. Doakeun. Masya Allah, meureunana nu mureriang teh Gusti. Teteh hayang cager, tapi teteh ku Gusti diburiangkeun. Bere kasabaran bae Gusti. Nu ngahirupkeun Gusti, anu ngamuriangkeun Gusti, nu mere sabar lagi Gusti, salametkeun Gusti. Abdi teu apal rahasiana, hanya Gusti nu apal meureun dimuriangkeun teh eta teh keur dibersihan teh dosa-dosana. Ya Allah, tawakalkeun sabarkeun Gusti. Wali mah kos kitu ngadoa. Teu kudu dibere nya mah. Imai dibere ngadoa, ngabudah ngadoana. Dirilah teh dibere teu ngadoa. Teu mah kos kiai panggung. Dibayar baik ceramah, dibayar henteu. Aya tahu ku ari jelema di dieu.
saya masuk ke nyari leuh ka dieu atuh ka ditu ge sarua aja aya kene. Halo masyaallah haris azizun alaihi ma'anitum beratin hatena masyarakat hatena ketika umat manggihan kariweuh ya Allah ya Rabbi nikmat orang mun boga pemimpin kos kitu. Hiji dua harisun alaikum kasangsam boga kahayangan nu pohara menggebu-gebu anta tadu supaya aranjeun menang pituduh hayangna Kangjeng Nabi makabeh menang pituduh ku gesabab menang pituduh nyaho kana bener nyaho kana salah ketika geus nyaho bener jeung salah milih kana kabeneran geus ketika milih kana kabeneran diridoan ku Gusti Allah lamun Allah geus ridho berarti kabeh digiring ka surga Allah hayangeun jasa Kangjeng Nabi umat teh saralamet asup ka surga kabeh harisun alaikum bangga urang boga Kangjeng Nabi. Masya Allah diagungkan kurang melalui maulidan diagungkan kurang melalui maulid rajaban melalui haulan melalui dan lain-lain sebagainya ieu teh ngagungkeun ka Allah melalui perintah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cenah jauh perintahna maulidan teu kudu diparentah ku Kangjeng hidang sorangan mantap naon hidang lah salah ke hidung insyaallah orang Jawa maupun salah bayar terep doyok entoyok. Aduh orang Jawa alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil wah tunggu kumaha geus kos kitu beli sana teman-teman tetapi dah harisun alaikum kasaksram hatena teh rindu boga kahayang anu mendalam mak di jero hatena hayang marenang pituduh umat teh kabeh supaya salamat kabeh ulah aya cilaka ulah aya kana neraka kabeh ulah diutus teh buaistu li utamima makarimal akhlak jangan bebener akhlak supaya naon ieu supaya badar salamat surga kabeh pohara Kangjeng diutus ke alam dunia bangga orang boga rasul boga nabi seperti Kangjeng Nabi orang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu tah keur kieu teh tah Kangjeng Nabi teh nempo misalna ka urang lain misalna nempo bungaheun Kangjeng keur neangan cacaang eta sakumaha nu dijelaskeun azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum aya maneh teh keur neangan cacaan keur neangan bebener ya teh pasti mun balik ieu kajian kumaha ge di beneran di mah tangga teh diri sorangan terus kabeh aya kreditan tinggal 3 bulan deui lah mudah-mudahan we cek kitu ieu geus beres we 3 bulan de kredit teh goblok teh coba tah ieu Kangjeng Nabi teh harisun alaikum masyaallah bil mu'minina raufur rahim diheulakeun ku Gusti Allah bil mu'minina Kangjeng Nabi teh raufur rahim gelar Kangjeng Nabi anu paling istimewa sajabati ngaran-ngaran Muhammad Ahmad Toha Yasin mah bener nama nu paling hebat mah ieu Raufur Rahim sebab Raufur Rahim teh sifat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala aya di Kangjeng Masya Allah Kangjeng teh Raufun dedeun jeung nyaheun bil mu'minin ka para mukminin kabeh rahimun asih Kangjeng Nabi ka para mukminin maksudna raufun bil mukminin teh ka mukminin anu taat Kangjeng Nabi deudeuh jeung nyaah ka mukminin anu taat ka Allah rahimun aya imanan iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngan masih kene maksiat kene be rahimun Kangjeng Nabi nyaah
kamu minin nomor rahasia ya kumaha kurang kanu taat Kangjeng Nabi raufun kanu maksiat Kangjeng Nabi rahimun. Ketika ningali umat-umatna anu tararoat ya Allah salatna konsisten rawatibna konsisten kadang-kadang selain daripada kitu Ramadan teh daek puasa Senin Kemis kadang aya nu puasa Kangjeng Nabi Daud sapoe puasa sapoe buka di dalam pentingna teh tahajud zikir sholawat berangna sholat duha daek ngalaksanakeun perintah-perintah Kangjeng taat Kangjeng Nabi teh raufum bil mu'minin dedehna luar biasa dedehna kana geus kitu dibarengan ku Kangjeng Nabi teh ka mamana bae ge dedehnya maneh teh kade ceng maneh teh aduh maneh teh ilmu aya di maneh teh cek Kangjeng Nabi taat aya di maneh kade besi aya golkar asup kade kaca Kangjeng Nabi eta teh racun teh golkar PDI leuwih racun kade sugan PKB racun sarua bae sugan P3 mah racun kade ulah sok ngadahar duit kos kitu kade atuh kumaha hayukeun tapi ulah ngadahar duit teuh nya lillahi taala ceng nah moal aya kos kitu lillahi taala ulah atuh da buktina geuninganan kos kitu mentek serba salah urang namun urang teu ngadukung naon kitu ngaranna wakil-wakil urang diserang ke Kristen urang ngadukung buktina eueuh naon ieu lah di negara urang bos kieu urang hayu-hayu sieun petilu sieun di PKB sieun di Golkar sieun geus naik karasana urang cicing bae Perindo bae ka ditu serba salah kan urang itu kumaha maksudna sih di negara teh ngahayukeun sakieu ngahayukeun sakieu sabodo tah urusan ngan kiai mawas cak Kangjeng Nabi aing teh raufum bil mukminin dedeh nya kanu taat dibere ilmu maneh teh dititipan kaula teh neuleukeun ka maneh kade ulah sok naik ka panggung ceng aduh beuteng jaga ulah sok ngadaharan duit partai Golkar teh racun aduh sabaraha kiai sabaraha ratus kiai di zaman Golkar baheula teh ajur mangajana ajur pondok pesantren ajur jadi yayasan mah teh produksi pesantren madu hebat ketika hayang dikembangkan diproduksi campuran gula madu gula pesantren hebat atas pesantren wali di ditu teh Quran jeung hadis hayang menggembang diproduksi jadi yayasan teh kos kitu kadangnya ikut jelis ya guguk-gugukan sesuatu je cenah kiai kos kitu amat aing mah kos kitu aju ulah yayasan lain ulah yayasan menang berarti ulah ngadahar duit pemerintah atuh tibala horeng eta lah permasalahanna cadel sia ribut cau geus kiai mah ulah cadel diproduksi madu hebat supaya ngembang diproduksi tendenan gula tendenan naon deui ayo sia nyaho aing mah teh ayo cepetan diproduksi dijual lagi jeung sayang di emberan abeh urang percaya toel kurang manisan cereme bego nyaho urang ge manisan cereme teh kos kitu rasana diproduksi mah kos kitu naon di pondok pesantren madu diproduksi jadi yayasan PT henteu rek nyaritakeun salahna ngan kurang lempeng henteu rek nyaritakeun salah kurang lempeng ge ketika deuk ka Allah ketika nyaritakeun ilmiahna atuh hebat bahasa ediana matematika ediana kurikulum lagi rarapi bisa jadi naik ke universitas ka Misro ka Turkiye ya ka Korowin ka ditu hebat lah ngan lamun endek dibawa murni ibadah kudu dibersihan mantap ki mu pasir teh ya nyana teh sarjana
topi toga anak toga toge aya ngagantung di piceun kunyana kula ngobrol banding manehna SH teh sebab naon dikaji tuh lain eta bae di Jawa Timur Jawa Tengah dokter Andes sarjana profesor anu ngajun ninggalkeun neuk ibadah ka Allah lain kos kitu ternyata ayeuna masing-masing kula ge ngan sakadar dongeng doang adapun moal eureun ieu terus bae yayasan mah terus ngan dicarita doang dicarita ketika deuk ka Allah ge atuh Kangjeng Nabi nama deudeun sarua tah ieu ka kiai-kiai anu ayu betus bagahan ngaji ayu terus baca yang mal kebal itu di alam dunia teh cerka dia bisa golkarnya balik di baca na kiai yang mal bosen atuh aing lagi teu bosen ieu dengekeun ku ceuleuh sia jabungan sia nu ngadaharna leg-leg ku sia balik deui cenah aing bu aing nu ngadaharna ge balik sia kanyahoan ge ku kabatur kabehan hudang geura sia moalah cenah aing gajeun kih di dieu bae henteu tereng naon ngan ieu teh ya gangguan keur nyaritakeun raufum bil mukminin kanu taat rahimun bil mukminin nyaaheun ka mukminin anu maksiat tetep bae dinyaahan ku Kanjeng Nabi mah kiai anu kampanye kiai anu digolkar na partai tetep dinyaahan eta gaya perjuangan tanpa aya manehanna memeureun acak-acakan di negara teh hargailah ku urang ku daekna ku perjuanganna adapun aju mundur dina pelebah dakwah Islamnya anak atuh babagi jabonganna nyana di dinya terus kabelah dieuna mukminin anu hayang dagang boga modal hese terjerumus dah riba ceri Kangjeng Nabi teh tapi tetep deudeuh geura tobat cek geura tobat kitu kedeh di politik cek betah maneh di politik di dinya politik itu kan lain politik Quran ieu mah buatan Walanda cek betah datang ka paeh maneh di dieu deudeuh nya cek Kangjeng Nabi ngagugulung hukum lain hukum Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul khasirun cilaka cek deudeuheun tetep Kangjeng Nabi teh deudeuh geura tobat cek geura tobat masyaallah kurang kumaha Kangjeng Nabi teh kanu kumaha bae deudeuh nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Kangjeng Nabi bil mukminina raufur rahim tah kurang kumaha Kangjeng baheula teh di Arab teh seperti kitu azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mukminina raufur rahim dawakeun ku anjeun Muhammad fa in tawallau maka lamun arembungeun musyrikin munafikin khususna umumna manusia-manusia anil iman bika ngibankeun ka anjeun faqul ucapkeun ku anjeun hasbiyallah nunyukupan ka kaula Allah la ilaha illahu jaya pangeran kecuali Allah alaihi tawakkaltu ka Gusti Allah hungkul abdi tatakenan abdi basrak dekasalian Allah wa huwa rabbul arsyil azim Gusti Allah teh pangeran arasy anu maha luhur disebut arasy supaya nyaho sebab nu nyaho kegedean arasy lamun nu nyaho kana kegedean arasy atuh komo anu ngadamelna Gusti Allah mantap dijelaskeun teh supaya hebat urang sieun urang ka Gusti Allah teh wa huwa rabbul arsyil azim bejakeun Muhammad Kanjeng sakitu poharana boga sifatan poharana karakter anu luar biasa tapi ku Gusti Allah geus dinasehatan Muhammad fa in tawallau mun anjeun dakwah haju maranehanana menggo anjeun dakwah marehana ngabalieur anjeun ngajak manehanana ngajebian ulah leutik hate ulah leutik hate Muhammad bacakeun di jero hate anjeun Muhammad hasbiyallah nunyukupan ka kaula Allah ingat nu nyieun dunya teh aing cak Allah nu nyieun maneh aing nu nyieun manusia aing ngabungitian
aing anu nyieun aing ngadakeun sia mangan sakada tugas amat ketika daekeun alhamdulillah ketika teu daekeun bacakeun hasbiyallah la ilaha illa konsep yang urang ketika urang dakwah ayo ajakan berbagai elemen masyarakat petani, pedagang, PNS, polisi, TNI, wabeh dakwahan ke urang jawara ketika adaekeun manehna nuturkeun dakwah urang teh lantaran ikhlas insyaallah ikhlas kuncina hanya ikhlas lain kapinteran teh ikhlas neangan pinter ambalaya dek predikat sarjana profesor doktor ambalaya tapi teh ikhlas pangangeunceun tapi ketika ikhlas teu kudu loba ilmu makomong jeung loba teu kudu loba ikhlas ulah hayang nanaon hiji bae hayang ridho Allah bakal ditaluturkeun ku sasaha oge tah ieu konsepna tapi ketika anjeun dakwah haji jelema ngabalieur ulah nyeri hate nu pertama ngabalieur tatangga nu tadina deket jeung urang ngajauhan kos gitulah ku Allah tadi catur-caturkeun urang yen pondok pesantren urang dakwah nu tadina ngadukung urang mentah nu tadina jauh jeung urang deket cobaan dulur urang nu tadina manut jadi henteu nu tadina henteu jadi manut minggu-minggu kamari bulan-bulan kamari tahun-tahun kamari mah nurut kuari mah jadi teu nurut nah ieu teh cobaan jang anjeun mana teh lillah pantes si dakwahna ketika ngabalieur ucapkeun hasbiyallah nu nyukupan ka kaula Allah ulah mah sakadar dakwah we ari daek nuturkeun ari teu daek mah hasbiyallah nu nyukupan ka kaula Gusti Allah Allah teh la ilaha illahu taya pangeran kecuali Allah alaihi tawakkaltu ka Gusti Allah hungkul abdi tatagenan teu kasasaha nikmat urang ieu urang dakwah batur daek alhamdulillah nang Allah ulah rasana urang ketika teu daraekeun hasbiyallah wa ni'mal wakil hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkal pasrahkeun ka Gusti Allah ulah nyeri hate ulah aju kieu aing kurang kumaha ngadakwah aya teu nurut bae ka aing akibat nurut siarkan teu merena naon kayak goblok saja mata nah ulah sok anjeun ka dia biasa bae sih Tuhan ieu kunaon sih jadi teu nurut akibat teu nurut kan jadi pemasukan kurang makan kitu bae tah urusanana lempengkeun teu nurut hasbiyallah la ilaha illallah abdi ciptaan Gusti titah dakwah ku Gusti lantaran abdi diamanatan ilmu ku Gusti hasil masantren daekeun nang Gusti ketika teu daekeun ku Gusti keneh cobaan jang abdi hasbiyallah Gusti nu nyiptakeun langit Gusti nyiptakeun bumi Gusti nyiptakeun abdi Gusti nyiptakeun umat abdi mangan sakadar nyampeikeun ketika daekeun ketika teu daekeun hasbiyallah balik urang ka Allah la ilaha illallah urang gawe ka Allah teh pangeran wajib disembah kecuali Allah alaihi tawakkaltu ka Gusti wungkul abdi tatageuna abdi tawakkal bi ghairi teu kasalian Gusti Gusti teh wa huwa rabbul arsyil azim pangeran aras anu agung kok disebut si aras teh eueuh apal kana kagedean aras langit kahiji langit kadua teh ieu pohara langit katilu leuwih pohara gede dibayangkeun ku ahli tafsir ieu langit kahiji langit kadua teh ieu teh leuwih gede ti langit kahiji langit katilu ngalimpudan langit kadua langit kaopat ngalimpudan langit katilu langit kalima ngalimpudan langit kaopat langit kagenep itu sahanunya di atas eta aya sidratil muntaha aya lauhil mahfuz aya kursi aya aras sahanu apal nu apal kecuali sang maha pencipta
Lamun Allah nyaritakeun wa huwa rabbul arsyil azim ngomong nyiptakeun pangeran aras anu maha agung nu Allah nu nyaho ngomong gustina atuh ieu urang boga hirup ti Allah ieu urang paeh ti Allah ieu mit urang gerak ti Allah al muharrik urang cicing ti Allah al musakin sehat ulah diakun urang nang Allah gering ulah diakun urang nang Allah nu nyehatkeun Allah nu ngageringkeun Allah tinggal kumaha kelas sampai orang bersyariat ya orang mah kelas syariat ketika jelema geus hakikat surat syariat mah nyanggakeun sadaya-daya ka Allah urang kuari teh ditita ku Allah emang Allah teh apaleun masyarakat anu didakwahan apaleun nu nurut apaleun nu teu nurut apaleun nu kunaon nyeri hati teh kudu nyeri hati kembali ka Allah. Ih, Masya Allah hampang lamun dibawa kos gitu teh urang dakwah geus daraekeun ya ieu nu didakwahan urang marebuan tapi anu daekeun mah aya bae 2 esek pengajian di masjid teh Masya Allah ya 20-an ge jeung tihang aya 10 atuh ngaji dengan 10 jeung tihang 20 Masya Allah ya sudah nyeri hati hasbiyallah nu nyukupkeun ka kaula Allah terus bae abdi bae teh deuk dakwah ya Allah uninganeun ieu sakieu meureun diberena urang nu paling hebat jadi jelema teh ulah boga kahayang tapi mensyukuri pemberian Allah eta nu hese ulah boga kahayang urang mah yo santri teh boga 1000 2000 3000 kahayang urang kahayang Allah lain tuh kan kahayang urang boga pamajikan teh opat gareulis kabeh narurut hiji jeung nya jore nya galak kahayang urang jeung kahayang Allah tah aya geus kumaha tuh kos karar itu mah deureus teh nu opat teh nya gareulis nya narurut kan geurang ieu mah hiji cam medut bae Masya Allah nyarekan teureun aya anakan mah terus nah ieu kumaha ieu nu paling hebat mah mensyukuri pemberian Allah geus saya syukuran jamal kebal di alam dunia eta nu pangluhurna jelema ya Allah ya Rabb abdi teh aya teh menang caca ngaji teh orenganan mensyukuri pemberian Allah abdi sakieu diberena ku Gusti kamari mah ngarasula teh aya ngaca kunaon aya batur karasep aya abdi teu orenganan lain kitu menikmati ya Allah abdi syukuran dijadikeun jelema sakieu teh dijadikeun monyet takan mantap cak Allah hampir sih sebenarnya monyet sok aja diteruskeun jemaah tuh menikmati dan mensyukuri ya Allah ya Rabb abdi teh ieu dagang sekuatana kamari mah merontah hayang meuli mobil hayang meuli motor hayang meuli anu tapi geuninganan sakieu aya horenganan nu paling bagus mah dagang mah terus tapi mensyukuri pemberian Allah ya Allah alhamdulillah neuleuh ka handap loba jelema anu handapkeun ti urang ulah neureuh ka lu mensyukuri pemberian Allah ilmu sakitu terus bae ku urang teh dikejar ilmu mah tapi urang mensyukuri pemberian Allah ulah kieu beuh anu mah pohara amat teh anu dah kok aing mah padahal mah luhuran aing ilmuna luhuran aing umurna luhuran aing turunanana kok si eta bah boga ilmu sakitu jeung budak keneh jadi hebat diteluh wae mulai geus main Sukabumi geus tungtungna mah Sukabumi kaajak peta Pelabuhan Ratu nah lain gitu mensyukuri pemberian alhamdulillah ya Allah ya bisa sholat karena titipan ilmu ti Gusti bersyukur bisa tahajud bersyukur kabelah diana urang boga harta bersyukur batur mah ieu teh hese urang mah babari berikan kanu butuh mensyukuri pemberian Allah ulah merontah yang ieu hayang itu tak eta teh anu hebat mah ibadah teh kos kitu mensyukuri pemberian Allah geus urang datang ka imah teh diusapan urang pamajikan naon sih ngaji kudu mau usapan aing karena kapanggih orang ngaji teh kudu bersyukur emang kunaon emang teu bersyukur lain kamari maneh kumaha ge aing teh asana sok ngabanding-banding we jeung batur teh moal eta sih mos kitu teu ieu mah teh naon wari justru deuk bersyukur kumaha sih geus aing geus kuari malah kuari mah geus alhamdulillah pemberian ti Allah kakak sakieu neng sakieu hajur bae mah kakak jadi lembut kieu kak
atuh pan ngaji kakak mah aduh masya Allah aja kakak minggu harap di modalan ku abdi mah jadi beda kakak bari lembut perasaan menusuk hati perasaan asa abdi teh dimiliki ku kakak masya Allah ya Allah ya Rabbi aja kak terus ngaji terus besi kurang modal kiku kurang modalan tuh gara-gara lembut mensyukuri biasa maka haji bala kayak balik gajah teh mana cai mana sangu mana siap dengan jadi aing capek sia lain gam kado pengen ngaji ongko tapi celita rorek tapi kuari mah jadi lembut ke kakak masya Allah kakak iba atuh kakak main disadiakeun deuk dahar main teh lah deuk sabar beh sedih aku lah ngadege kakak jadi kos kitu kak atuh geus bae lain deuk menikmati jeung mensyukuri pemberian Allah jangan nenge meureun boga pikiran kakak lapar teh meureun boga perasaan ulah kitu kak beas hai kakak kudu nyaho mah beas kak geus lah urang paruasa meneng lah kakak kuat bae kula henteu tak iyalah mensyukuri pemberian Allah geus malaya hasud bakal eta nu mantak hasud teh eta teh tadi meronta ya Allah tuh kan ketika orang dakwah kangjeng asli nama ieu mah dikaurangkeun baheula konsepna kangjeng teh fa in tawallau Muhammad lamun ngabalalir kabeh fakul ucapkeun hasbiyallah la ilaha illallah pake ku urang ketika urang dakwah ngabalieur jelema hasbiyallah la ilaha illallah nyukupan ka kaula Allah teh pangeran teh pangeran kecuali alaihi tawakkaltu ka Gusti wungkul lebih tatakenan wa huwa rabbul arsyil azim Gusti teh pangeran aras bae ge diatur ku Allah sakitu gedena komo urang cek Allah teh aing teh neuleukeun ka sia teh ku aing geus dibatas umur sia teh ngalereng ngidul nya tan ngulon eta teh ku aing teh keur didileukeun teu pernah teu deuleu aing ka sia di masjid sia di mushola sia di majelis taklim emang aing teh neuleukeun aing ka sia tuh ka jero hate sia aing neuleukeun innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum rupa sia ku aing tepati di deuleu tapi qalbu sia ku aing deuleu ka mana loyog sia ya Allah ya Rabbi urang teh dideuleukeun ku Gusti Allah teh nu ngurusan pangeran teh nu ngurus aras susah gede-gede aras susah gitu gede na bae diurus ku Gusti Allah atuh kumaha urang ieu teh leutik dunia teh wali Allah bae geus nempoleutik kana dunia teh bisa hiburan isuk-isuk bisa ka Mekah sore bisa ka Madinah bisa ka Palestina eta hamba Allah bisa kikituanan leutik dunia teh komo ku malaikat atuh kunaon urang ngajungan Rasulullah masya Allah kari mantap ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10 Allahumma ajirni minan nar 7 Allahumma antas salam minkas salam sampai selesai kabelah dituna maca tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 pan cenah kiai mah tilok akur sih ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaing bae sia mah 33 aku lagi pernah nanyakan ke abah kenapa itu maca itu seperti jadi kieu cekena kan urang mah boga santri geus urang wiridan dikurangan ngajar oh gitu subhanallah 10 bae 11 atuh aya henteu mah panjang kan henteu ngaji mah cie mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui kabelah itu mah 5 bae lah kiai 10 orang cenah ta'adub goreng ada atuh kiai na 10 urang na 10 mah nurutan sidina Ali gurungana teh tetep di imam eueuh gawe urang teh teu naon 33 minimalna 10 tuh kan terus baca
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali ieu teh rahasiana panjang umur. Ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 maling lah. Mal cek aing. Geus berket aing cek. Siapa lol? Ibadah tuh. Gaju masih dipanjangkan umur. Incu pede cek. Aing mah masih kene aya kene bae. Beak anak beak incu beak. Aing ningkat pada 95 gara-gara baca lakon jaku. Panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkan umur. Hayang beuki mantep bae ibadah ka Gusti Allah. Jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca lakon jaku. Kebelah itu lama dicoba kurang lakon jakum teh 3 kali ulah napas. Lakon jakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat. Masih kena panjang umur. Nah, lamun urang lakon jakum sakali kaduana salah ieu mah tereh ye. Beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah. Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula. Abah kula teh Abah Haji Damyati, abah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat. Kula bin Ki Haji Damyati, Ki Damyati bin Ki Romli bin Khairun. Nya nama teh lamun aya jelema non kitu ngaranna Muryang. Cai sangarana. Ulah ditinggalkannya asal geus kitu bae geus karumpul kabeh anak itu bener bae eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali 2 kali ka 3 kali geus teu kuat geus boleh tinggalkan eta heran eta beneran ieu mah tapi lamun 3 kali masih lancar kene insyaallah sih cager di cekeun teh insyaallah cager ini bener eta Abah Haji Khairun lakon jaku kula ge osok takut dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti kitu bener boleh tinggalkan panjang umur tapi osok beneran bener kieunan J jelema bisa kene sih ya ngobrol mah tapi cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh tetep we sudah ditaringgalkeun bener sampai kaduana entah kaya nu jiranna ulah menta cai ka kiai ceuk asal cek kiai ulah ditinggalkeun geus lah ulah antepkeun lah cenah teh ieu mah lamun geus jadi urang encan jadi mah ulah wakah urang na tetangga lakon jakum Rasulullah tereh si maya busiana eungap ulah sok-sokan heulanan wiridkeun ku sorangan we heulanan wiridkeun ku sorangan ulah wakajang tatangga-tatangga cobaan nu menta naon nu menta naon coba asana isukan ya emang aing teu kuat lakon jakum ya ulah ya namun geus kataekan sering dibaca ku urang tek hadiahan abah hadiahan Ki Khairun tek osok kejadian padahal aja sehat kene tetep ulah tinggalkeun bener aya nu geus kritis di rumah sakit ya di ICU lakon jakumna lancar kene panjang umur insyaallah nu paenan mau cai
hiji baca ya guys cerita ibadah baik cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap. Nabi Darda qala man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahu Allah ma ahamma. Di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik teh subuh isuk lah jeung sore memeh maghrib atau atas maghrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang urang. Ya Allah, ilmu ya, lain nalagaan ya, ilmu ya. Kanyawan saya nyandung kan? Ijin di maksudnya bahasa teh nya dihasilkan maksudnya bagus menurut Allah. Hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana biha katiban wahara. Eta mah maksudnya dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokoknya boga maksud maca eta geus hasil ya Allah sakitu doang teh isuk-isuk 7 saya 7 hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki Zaini ka Abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba geng mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diteruskeun wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki Zaini ka Abah doyong ya Abah sok diwiridkeun beta ku Abah doyong Abah agrat eta wasiat ka Abah dibaca bae terus ku Abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engke enak bener tah asal mantap salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar saudara 3 balik ta salat masyaallah aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh ieu kitu usahana proyek begitu proyekna gagal ceurik kan ka Abah ceurik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid bae ku nya teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh masalah cek Abah leuwih mangan 3 bae heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid ku nya bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu maca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lebeh henteu amruk deh bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallah na teu dibaca deui nyahoan da Abah bagus-bagus ya ka Abah aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nya na teh ya kitu ragrag untung ka laut untung ka laut deui ragagna buh juga atuh lamun ka darat mah geus selesai raga ka laut
nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragak sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon untung bae aya anu mawa tongkang itu dibawa ka eta ka naon gara-garana ka Parahun salametkeun nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh baca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragam atuh sia mah geus ragam deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohare teh bagat wa fi nawadiril usul an burida dagol wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahunna takafian wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirah 10 hasbi Allah bah ujian anu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal ka neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka baca Quran sapoe sapeting 10 bali 10 ge hiji-hiji doa hasbiyallahu lidini hasbiyallahu hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunyaya hasbiyallahu lima ahammani hasbiyallahu liman bagha alayya hasbiyallahu liman hasadani 5 hasbiyallahu liman kadani bisuin hasbiyallahu indal maut hasbiyallahu indal masalati fil qabri hasbiyallahu indal mizan hasbiyallahu indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkan sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah kirimkeun eta ieu cenah kieu atuh kunaon teh di fotokopi ke cerita heula ieu mah ke kadeulek wae hayang apa henteu sia ngawiridna Surat Yunus wallahu a'lam.